cek kokom aya kokom lain kokom urang dieu euy kokom Amerika. Incing lagi. Buri. Mana ini? Budi ka urang sadayana kiwari pamuka catur tur yang jadi jarami minang kang apa paktos sanes ngabibisani kumaula ngingetkeun raga gaganti payung nu leungit kang apa nu luntu tegenah daya pangais lesot keur budak daging ngapuleun kana diri rine kang ngawangun siloka kapitaku rahmat Gusti bedah bilauh Gusti wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri silih asa silih asuh silih elingan dina ngawangun ukhuwah Islamiyah kalih ngawangun ukhuwah insaniyah salajeng sadeajan ti simkuring gunung catur dina ieu waktos langkung ti payun simkuring sejatu mada maklum sipating jalmi biasa tempat salah jeung dosa boh bilih ka payuna aya tutur saur nu teu kaukur rek apasa nu pasalia jeung nyata pamugi para sepuh masing agung pamakluman kalayan nafas ngariung dina haplah anu mulia langkung ti payun ayo urang sami-sami menekung kang maha agung muja berata ka Allah taala ngadua ngaranna cemimin aya lain ojo aing sieun kagara puting ayeuna dibaturan ku makhluk asrah yo aya naon aduh ngimpi naon leuwih geus penting papanggih jeung si Epot aduh jorek nanya heula kasep mana si Cepot jeung Uwi ya kasep abdi atuh coba huntu kur hiji tiba heula eta can namahan si Cepot huntuna aduh ya Allah ya Rabbana damang wa Epot damang alhamdulillah meuyeun Ustaz geus dahar can acan udah barina moal diberes ya mah wih dalam nasi aya ngadu dahar wa Epot aduh gana wa Epot mau udud oge can meunang ge wa Epot ge jadi fokus ka wa Epot aing ya balikan deui ibu simkuring pada itu malas ka urang dieu lamun ieu pangajian dimimitian ku barang penta kanu kawasa siapa pak henteu bu kurang kompak jeung mimin aya jeung kokom aya kokom lain kokom urang dieu euy kokom Amerika bapak aya bapak Pak simkuring pada tumanya ka urang dieu lamun ieu pangajian dimimitian ku barang penta kanu kawasa siapa pak henteu hari ibu osok ngadua atawa tara keur susah atawa keur bunga keur loba duit keur loba hutang dan jawab sing jujur lain seuri ibu ingat ka Gusti Allah keur loba duit keur loba hutang rata-rata wa Epot manusia di zaman ayeuna dina nalika keur dirungrung buka bingung ditumpakan buka susah dieu eueuh ragap daya nete sempleng mincak semplak itu salah ka dieu lain ini kacai kalah ti kejebur lompat ka darat ngurus ti soledat balik ka imah nyampak nu nararagi kakara sok inget ka Gusti laras teh kitu barokah hutang harayang lunas henteu nya bayar matakah urang ngadua heula siap ngadua siap mudah-mudahan ibu bapak dua urang sadayana dina ieu wengi masing dikabul kuno kawasa amin atuh tuluikeun wayahna ibu simkuring ngajina dihaluangkeun da bongana dimimitian ku si Cepot
uing naik ka dieu ieu suara naon suara gamelan nya aing dianggap wayang keun wae aing mah wayang oge kase secara si cepot nya burung beungeut untuk hiji goreng patut aja pot Aduh, nanti baheula teh si cepot meureub we teu bison kieu aja penting kumaha ududna si cepotnya cincin jelema medit kita meureub mereka jengkol butuh kasiran say abang mereka kecap jahe dungdungna teh mah cicing teu ngaganggu pot lah aing naik ngaji cicing Ibu lamun ieu pengajian dimimitian ku ngadoa kanu kawasa mudah-mudahan doa urang masing dikabul amin teu meunah da lain kitu uing mah bieu di kieu-kieu tah apan kudu ngeunah sararea teu mimin lamun uing ti luhur engkuk-engkukan ku teh handap kudu engkak-engkakan bener leres doa epot kan tuh cukup dong menokon mata aing nyari teh lain yang kumpukan segala teh oh epot pan uing teh bieu teh amin tungtungan ku aja ya robbal alamin tangeuna si epot mah waduh ojo ngeruras teuing eta jigana loba ting adahar geus ibu urang ngadoa berjamaah ibu urang ngadoa sasarengan urang ngadoa sasarengan siap yuk sasarengan ibu ngadoa heula ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ya wasi'al karami ya Allah nusifat rahman abdi Hayang cenah para tersangka ibu siap dipang nyandungkeun
Itu rokok ke dia cumimin. Mun si akang hayang nyandung ku ibu kudu didukung temenang di embung dan ngora geus melenung jamal bisa kumaha ngora geus melenung karena tuh aja lah sakila terido doa eta mah urang ngadoakeun nu kawat nu kahiji mudah-mudahan urang sadayana mah hadir di patempatan masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana masing ditampi tina sagala amal peribadahanana kalayan kicep anu terakhir napas nu jadi pamungkas dipunut ku Nur Hayu dicana ku Maha Kawasa nyawa papisah jeung raga ajal urang datang maut ngarana mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah nyanda keimanan keislaman anu sampurna kalayan ditempatkeun dina tempat tu paling nikmat aya babandinganna surga ngarana amin ya rabbal alamin ayeuna siapa tadi Allahu akbar gila ingat ibeuna aduh lihat amin aing boga budak ulah cara siapa aduh ya Allah ya Rabbana diudangna teu maluleun deui ya Allah ya Rabbana ibu mudah-mudahannya urang sadayana nu hadir di patempatan ku Allah masing di kucuran rahmat sinareng pangampurana amin ya Allah ya Rabbal alamin al-mukarramun pengatur waktu pembagi acara anu banda mantena parantos kasihan ngaktos kaji simkuring kang cumarios dina ieu waktos anu puji simkuring dipika hormat mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah amin ya Rabb kahormatan anu utami tunggu hintina mana sanubari kasangkakeun ka para kiai ka para ajengan ka para asatid khususna guru-guru simkuring anu linggih di wewengkon anu sadayana nampak hadir nanging ageng pangapunten simkuring teu tiasa nyebatan namina hiji-hijina tapi tengiranan rasa hormat di simkuring ka marantena mudah-mudahan marantena masing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin bu woi lain urang Bogor ku halo rahasia bu oi beda jeung di Cianjur aja di Cianjur mau dikeruan ku ustaz teh bu ieu mah lain bu oi jiga nek ngahakan Pak Ustaz aduh ibu amin ya Allah ya Rabbal alamin Gusti mudah-mudahan masih dihampura dosa bu ibunya teu ka Ustaz jawab sing kompak nyaraah teu ka Ustaz urang dieu nya naon nyah mere dengekeun pot urang di mah nyah mere cenah ka Ustaz teh nyah mere resep enda sok sieun we aing teu bebeunangan nyah mere jawab ing jujur ibu resep teu ka kiai resep teu resep naon wanita aduh waepot nasib Ustaz jeung kiai mah waepot bedana jeung uyah nah gitu waepot apa tuh uyah iya tuh apa amis bangset asin halus dah jawaban pan waepot eta uyah teh mangrupakeun samara pokok dina kehidupan dapur leres teh waepot leres sok ayeuna pamajikan waepot rek nyai pangheuleut samara anu dijeburkeun kana sayur naon uyah atau epotas musuk menang mila tuluy mila dibacem ngabacem nama naon make garam uyah gitu meh ngatieun batur Bawa coba uya ju. Oke uya. Mikna butut wae pot ih. Coba teh jeung dia. Oh mana coba? Aduh, 10.000 tak bisa dah 2 menit. Tong dipotong dah gede kena aing ka ieu mah. Bener wae potnya. Ayeuna wae pot geus beres museup. Nilana dibacem ngapcemna make naon? Uyah. Make uyah tuluy di bolong eta nilana ngaranna bolong naon? Bolong uyah. Sia mah nya bolong uyah.
Belum naon atuh. Jo, ayeuna ibu geus melom lauk, ngaranna belum naon. Belum lauk. Belum nukun pot. Belum lauk. Belum lauk, uyahna leungit heuh. Leungit. Padahal uyah anu matak ngeunahkeun eta lauk leres teu. Iya teu bubuy. Ayeuna wae pot urang geus teu butuh uyah geus teu dipake. Pernah can pamajikan wae pot eta uyah diasupkeun kana kulkas. Asa ajan. Pernah can sugan wae pot imam make kondok yang teh make satpam sok sieun eta uyah aya nu maling. Itu. Tapi di mana wa ngajedogna eta uyah wa? Di dapur. Di dapur wadahna alus butut. Alus dina batok. Butut batok kohok mimin. Ya, begitupun dengan ustaz dan kiai, seorang manusia yang amat besar jasanya, tapi wae pot terkadang jasa ustaz dan kiai dipandang sebelah mata, betul Bu? Leres Bu? Jasa ustaz dan kiai terkadang ku masyarakat disapelekeun bener. Padahal dalam kehidupan ustaz manusia yang amat dibutuhkan, bener Bu? Urang buktikeun ku urang sadayana wae pot. Kasurupan ka kiai kamaotan. Kiai bantuan itu visual. Yo. Kasurupan kaki kiai kamaotan. Kiai ngurus mayit. Kiai nyolatkeun mayit. Kiai ngagotong mayit. Kiai nawan siapa ngomong? Gotong mayit ka ustaz tolong siapa? RT pot RT. RT muridnya. Karunya ustaz teh geus kolot bari peot di tangga gotong mayit. Kumaot koronan. Biar lebih jelas tuh. Ayeuna ibu boga budak geus gede rek ngahitbah rek nanya anti ditunah yang diantar ku saha. Kurang kompak hayang diantar ku saha. Kiai. Ku kiai nyelehkeun panganten hayang ku saha. Nyaksian panganten oge ku saha. Kiai. Penting nang ngayakeun pengajian ngondang saha. Kiai. Tapi ka budak teh jeureuneuh ku saha. Kiai. Keceplosan dewe euy. Hei. Udah bacarono. Kiai. Ot. Kiai. Ustin aku kucing epot paling ge. Ya Allah, mata kurang daruakeun ku atuh urang teu mampu barang berek ka ustaz teu mampu barang berek ka kiai urang daruakeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan para ustaz para kiai khususna guru sim kuring anu linggih di tempat hiji ku Allah masih diparanjangkeun yuswana amin. Ditambih kemanfaatan ilmuna, ditambih jembar milik rezekina, ditambih ka istiqomahanana, ditambih pamajikanana. Aduh meni hayang euy. Lah, teh palebah namahan pamajikan ibu-ibu ka aing molotot. Teh kunaon masalah buat lo. Masalah. Karena buat urang darmakeun ibu kurang sadayana mudah-mudahan guru urang nu hadir di tempat sadayana ku Allah masing dipaparinan keikhlasan mana dina nanjarkeun syiar agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Buat Heuy. aya nu kieu. Made deh. Nenen. Nene. Pot tah naon ieu? Coba ningali. Untuk katempun pohon. Tadi cepot mah lolong. Di cepot tulang kileng naon aku teu ngadeuleuh. Da tamu aslina cengkat. Busuk. Lain aja podang si cepot nolong. Aduh, baik cuma dibita wae di ustaz itu. Aduh ya Allah ya Rabbana. Takut. Nah, iya teh nenen. Eta deh. Nah, pake seuri aja. Lain ari di dieu bahasa lemesna susu naon. Nenen geuning arapa make jeung seuri. Atuh lemes-lemes ku bahasa ka ustaz teh teu. Datang-datang teh peuceutik ieu ka ustaz teh. Kang Ustaz, mah bade cai kopi atuh hapi bade nenen. Panonna, kan hatena ge. Nya wae pot rezeki kudu ditampi ulah sok nampik pangasihnya. Iya, Urang heula nyilap deui dorong doa ti para sepuh sadayana, khususna ti para guru ti wae pot. Wasium kuring masing dipapadinan kasalamatan. Amin. Basa
maaf deui ibu simkuring teh nya hilap bade ngalaksanakeun nenen. Iya. Nya heueuh atuh da mun kabesekan wing oge hayang salamet. Lain deut nenen. Wilujeng nenen kasadayana. Aduh, ampun deui. Dibaca dipucekeun jigana teu habis. Ini panitia dijaga, ini panas, nyapalan. Ya Allah, ya Rabbana, ganti aing ngagunain jahe. Allah Akbar. Kali nabi ka mana biasa jo? Nenen. Oh nenen. Oh. Nenen. Oke tegakan tuh. Aparatur pemerintahan atasan lebih ke bawahan sipil maupun militer win Bapak Kades satu tering-renganana aya Pak Kadesnya nya alhamdulillah. Ibu apa Kades tuh? Pak Ipot apa Kades? Ari Kades teh singkatan tina naon? Kades teh singkatan tina kepala desa. Oh, kepala desa. Oh, kan ibu ayeuna usum disingkat ke budak morak mah majarkeun tameh pondok Pak Ipot. Kades kepala desa, kadus kepala dusun, lola, luhur sabelah. Bener coy, ya nama ku budak mora mah usum disingkat bu, tong beroning dina tata negara bahkan kadaharan oge disingkat ku budak ayeuna mah bu, sok digoreng isu-isu geuning gorengan, gehu togejong tahu, comro encong di, Jero, misro amis di, jero, longa, bolong di tengah. Oh, bolong di tengah, longa. Api-api teh nyaho jamaah. Eta ibu-ibu geus luas. Longa dari nu oco. Petang beroning dina kadaharan ibu anggota badan oge ayeuna mah disingkat. Diklot leutik kolot pedo penek doyotnya. Bener gak? Ngabalikan deui. Diklot leutik kolot pedo penek dodot itu. Pedo penek doyot telu gede bulu detol Gede botol. sabun tetepot. Aduh, ampun. Balik deui ah, mah bener jeung sepot mah ke bawah edan aing. Alhamdulillah ibu wah syukur alamin matilahnya Bapak Kades parantos maparinan tausiah ka urang sambutan ka urang sadayana urang darwahkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan Bapak Kades ku anjeun ku Allah masih dipaparinan kasehatan, masih dijantengkeun pamimpin anu soleh, pamimpin anu adil, pamimpin anu nyaah ka rakyatna, pamimpin anu tiasa neruskeun perjuangan Rasulullah, malah masih tiasa nyontoh kana akhlak baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ageng pangapunten bu sesah milari pamimpin secara Kangjeng Rasul. Nu penting orang darwakeun we kurang sadayana dawartosna pamimpin di dieu mah Bapak kepala desana adil nyaah ka rakyatna alhamdulillah. Bager bu bener bager. Jawab sing jujur mumpung aya ame kareungeun ku Pak Kades, Pak Kadesna bager teu? Jika nu teu ikhlas nu bager. Bager teu bu? Alhamdulillah. Sok mere naon ka ibu? Kudu buku atuh ceu. Bager teh kudu aya buktina sok mere naon ka ibu? Aya beas teu ka dieu? Aya beas sumbangan teu? Beas eta mah heula geuning cu anu raskin gulo bae pot anu teu nah dihakan. Bean. Oh, anu juga para bayam. Bener ojo geuningan raskin teh lamun ku ojo dijieun kejo dicocokeun we kana sambel. Pantibatan sambal ngilu kana kejo, kakak kejo ngajedogna cowet teh. Oh daekkeun ngilu. Oh tapikeun bae ulah rezeki ti Gusti Allah yang patut kita syukuri leres. Nu penting mah urang ngadoa ka Gusti Allah. Mudah-mudahan para pemimpin, para pejabat khususna anu aya di lingkungan urang ku Allah masih didamel pamimpin anu adil, pamimpin anu amanah, pamimpin anu nyaah ka rakyatna. Insyaallah ku Pak, lamun ieu daerah, lamun ieu padesaan dipabagina teh dipimpin ku pamimpin anu adil, insyaallah bakal janten baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke tegakantun para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh di ditu. Oh biasa nama di tukangkeun panggung we, Cok.
Aing ngaliuk teh oh itu iPod meuning. Menang modal kudu dibaca cuy. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tanamkan ketauladannya sejak dini bagi masyarakat, bangsa dan negara. Aya gambar jelema 1 2 3 4 5. Da ieu saurang boga dieu. Asep ieu mah. Nu itu mah ngariung poe kabeh. Uing we nu caang teh bener wae pot wani diriungkeun dah. Bener teh pot. Kasih tuh wing, Sare. wing, Kulit kasih deui cahayaan. oh cahaya nak kasih brot. Ada di telak-telak bisa aduh mudah menjadi keparan abdi. Aing kemarin si cepot. Ya Allah, ya Rabbana. Urang doakeun Bu, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengorbananana engko tingalaksanakeun ieu acara. Dimimiti direncanakeun bika terjadi dinten ayeuna. Mudah-mudahan para pengorbananana dina tanagana, emutanana katut naon teh materi jeung sajabina mudah-mudahan ku Allah masing diwales kalayan walesan anu lipat ganda kalayan masing janten saksi jaga di yaumul kiamah kana ngahontang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah. Berkah kekompakan pemuda kampung Gang Pala, alhamdulillah ieu acara tiasa terlaksana. Mudah-mudahan ibu pemuda yang akan datang di tahun hareup leuwih meriah tinimbang poe ayeuna. Amin. Ya Rabbal alamin. Oge teu kakantun. Hadirin hadirat rahimakumullah, anu sami-sami hempak mayak pak kalayan galuh tujuan jeung cita-cita hayang ngahontar rahmat Rabbul alamin. Mudah-mudahan dina ieu saat urang sadayana masing dipaparinan karidhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan jaga urang sadayana masing tiasa dikempangkeun deui dina riungan abdi pikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Capek wae pot. Besok duit nenek deui geus. Ulah mah nenek nyaho teu amis. Aduh. Nek ucapkan banyak kucuruk, dikucapkan bejo. Ibu, di dia pengawasan biasana nepi ka jam sabaraha, Bu? Wae buat deukeun. Aduh, bisa jagoan tahu. Lain bener-bener ieu Bu, di dia pengawasan nepi ka jam sabaraha biasana, Bu? Jam 3 siap? Siap nepi ka jam 3, Bu. Oke, aku terima tantangan Anda. Waduh. Siap pangepot asal kahati kuotana. Asal puguh ngepot leres teu. Ayeuna mah internetan oge ibu kumaha kuota. Kuotana gede cow sinyalna ge mencang. 4G. Lamun kuotana leutik lemot. Lemot loading. Modena ge mode lolong. Tapi insya Allah iPhone jadi mah jika kuotana gedenya alhamdulillah. Dah beda iPhone dia lengan kencang geus guguru nyudan. Begitu. Pan bener iPhone-nya cekolot cenah ujang di mana-mana lengan kencang mane geus guguru nyudan eta teh berarti tere digegel ucing. Ada obeh sekalian. Allah ya Rabbal. Nanging ageng pangapunten sadayana ibu bapak khususna ka guru-guru simkuring anu hadir di tempat sadayana dihormateun je simkuring damaeun je simkuring jungjungeun simkuring guru-guru simkuring termasuk waepot guru simkuring nada agung cukup lumur nada jembar pangampura da abdi mah bapak sanes kiai sanes ajengan nu disebatkeun kiai nu hiji jalmi nu dipatri ku pangarti disipuh ku pangaweruh simkuring mah es duning jalmi sepi tina pangarti sebat tina pangapisa teu bodoh-bodoh aja. Ieu marek ngempongkeun kabodohan we di payunan para guru simkuring. Cekolot mah simkuring mah itung-itung lauk buruk milu mijah, lauk buruk milu mijah. Ngan cekolot ujang mending keneh lauk buruk milu mijah daripada lauk mijah milu buruknya. Nongneng ujah. Ibu nyageng pangapunten ibu simkuring nyarita dina ieu saah nyaritakeun anu inget ungkul nu poho moal dicaritakeun. Pokoknya main nu poho atuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Wa syukru ala nikmatillah urang sadayana tiasa diumung kulung bongkok ngaronyok hempak mayapak.
ngalut ngengkei ngabandalut kumat-kumat nyatang pinang sumping kaya patempatan mapai jalan satapak ngajugjug kahiji lembur teka rasa capena sabab arek aik ojek kamu ludan sate ngarusak lagu masih waduh pada ojek orang ame-ame semangat ya mapai jalan satapak ngajugjug kalemur pala teka rasa capena sabab arek kamu ludan leres tuh tapi ka urang wani ngaleutkeun teuing ngabandalut kemat-kemat nyatang pinanggo ninggalkeun pangaresep belaan tunduh dipaksakeun belaan ti hujan oge teu kasarna dipayungan leur diitukan poe kidamaran Bu hayang ngayakeun muludan leres tuh Bu belaan ti urang wani ngorbankeun harta ngorbankeun tanaga jeung sajabina demi terselenggarana ieu acara demi terselenggarana ieu acara beueuh deui Ibu tujuan teu aya sanes nu kahiji urang sadayana hayang ngahentar rahmat jeung ridona Gusti Allah Subhanahu man Ibu nu datang ka dieu teh beda sirah bakal beda tujuan leres tuh Bu leres teu wae pot ngeukeun jeung aing oge molor aduh jadi lu hadir kaya tempatan tewa epot beda tujuan beda cita-cita leres nu kahiji nu datang ka dieu teh ieu mah tamah kasal cicing di imah we nu kadua hayang nyaho kela aing heula encan aya kopi mah rek aya nenen bot balikan deui ceu jadi urang nu hadir ka ieu tempatan teh hiji aya nu tujuanna teh tamah kasal we cicing di imah nu kaduana hayang nyao bedana ustadna ti Cianjur ngaranna Ustad Arjuna pasti dalam benak ibu kangaranan Arjuna rupana kasep jangkung badag irungna bangir natorojo teh penek ari torojo teh leut was hiru ruas bejo koki Arjuna emang kieu buktina euceu ngan leutik-leutik kelungayan aing mah laku pamajikan karek hiji budak mah geus 3 itu euceu beungeut awe juga 17 tahun uing mah awet leutik euceu matak budak leutik mah kudu nenen matak kudu disuguhan nenen komo nenen jahe apa jahe euceu naon nya sakang mah jana herang jana herang jahe lamun jamu janda muda lamun jahi jana hidung ya Allah ya Robbana ya Robbana gangguan ini mah ingat gitu jadi edan enggak karena itu gara-gara si eta dah masuk busuk aing lah kali aku tadi ya bahasa jadi bahasa Bogor aing nggerong lebih lain mau da uing biasana pulan sumuh jadi uang aing jadi megara si cepot budi jadi benar Bu, orang sadayana ngariung patempatan ngeleut ngeungkeun ngabandalut kumat-kumat jatang pitang tujuan teu aya sanes nu kahiji rek ngagugurkeun kewajiban nyupri kalidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala di niatan tolabol Ibu bagja kacida Pak bagja kacida sing sahaja anu ngalengkahkeun dua sampean ngopatkeun dua pananganan lengkahna lain lengkah rek maksiat lengkahna rek taat ka Gusti Allah miceun kabodohan nu aya dina diri pribadi masing-masing di niatan tolab ilmu maka ku Allah dosana nu ngalengkahkeun dua sampean ka tempat pantolaban ilmu dihampura samemeh ieu dua sampean dilengkahkeun alhamdulillah bungah teu wae pot dekat mana ini kacau sebelah ya Allah wae pot baca kacida jelema nu ngalengkahkeun dua sampean ngopatkeun dua pandangan diniatan tolab ilmu maka ku Allah dosana dihampura samemeh ngalengkahkeun dua sampean bagjan teu iya tuh bagja kacida tuh Ibu bagja teu Bu bunga hambar wa tasuta bunga ka kiri-kiri jelema nu tolab ilmu dosana dihampura ku Allah samemeh dua sampean dilengkah mana dasarna saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nintaqala liyata'allama ilman bufiro lahu qabla an yahtua ku Allah dihampura dosana jelema nu tolab ilmu samemeh ngalengkahkeun dua sampean
muruluk dosa leuwih ti heula dihampura ku Gusti. Alhamdulillah. Matak sing gartol tolak, sing getol ka pangaos, arosok ka pangaosan osok, sok pinuh cara kieu mingonan osok, sok pinuh. Alhamdulillah. Percanton sok pinuh. Wajuruna wungkul. Da beda wae buat kana pengajian mah hararese nya, dah. Kana pengajian hararese, saha oh jelema diajak kana pengajian hararese. Di mana? Di dieu. Aduh. Oh ya Rabbana, bicara kana hiburannya wae potnya. Kana hiburan mah ya Allah ya Rabbana jauh di jugjug anggang ki. Ya. Kiteang. Ya Allah beda jeung kana pengajian. Mun diajak pengajian alasan nyeri sampean tecara kana hiburan jauh ge kukurusukan kumolamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola coreng cang tiluan ge rejeng tihang hese ka pangaos matak tong moyeng teuing satebal jadi coplok tak kopeah. Jadi ibu dijamin jalma nu talab ilmu ngalengkahkeun dua sampean menuju tempat pengajian maka ku Allah dosana dihampura leuwih ti heula. Alhamdulillah. Hiji tah. Jadi tujuan ka hiji ibu sumpingna urang ka ieu tempatan teh tujuan teh aya sanes rek ngagugurkeun kewajiban diniatan tholabul nu kadua bu urang sadayana ngaleutkeun ka ngabandaleut umat-umatnya tangpinang sumping ka ieu tempatan tujuan rek naon rek nembongkeun rasa mahabbah rek nembongkeun rasa cinta terhadap manusia pilihan Allah terhadap manusia paling sempurna nyaeta habibana wa nabiyana Muhammad. Jadi ibu sabab kurang teh boga dasar rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Sok sanajan mulut geus leuyeut lain mulut deui lain silih mulut deui ieu mah bulan nage bulan Jumadil ula nya punya. Oh masih keneh muludan we di Bogor mah alhamdulillah. Bener Bu, jikalau kita memang cinta terhadap Nabi jangan mengenal waktu Bu, kapanpun dimanapun. Hei, rek muludan mah teu kudu ngadagu-dagu bulan mulut bener. Leres. Jadi teu kudu ngadaguan bulan mulut. Cicing cepot ngaganggu aing sia. Oh, jadi ibu-ibu nunggu kasia. Aing jadi tadi tempo. Padahal bayaran mah kene uing pot gimana oke. Oh. Benar ojo eta nini ngetep ngicep uing diantem sorangan. Mana wayang kitu teh. Ya Allah, ya Rabbana tapi alus euy boga bunga terus cepot laku juga dah. Dari mana kitu ge katakan uing atuh besar. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi kok deui urang sadayana ngaliung di patempatan teh sabab dina manah tertanam rasa cinta terhadap manusia pilihan Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kuring pada tumaros ku ka urang dia boy cinta teu ka Nabi. Cinta teu ka Nabi. Cinta teu ka Rasul. Cinta. Lamun benar ibu cinta ka Nabi lamun bapak benar cinta ka Rasul Pak. Berbicara tentang cinta harus ada pengorbanan leres. Leres kawai kot. Wih, berbicara tentang cinta teringat masa muda. Waduh, resep ieu cinta. Atuh baheula si Aki jeung si Mak keur bobogohan. Ya Allah, bela hati wani kukuncul kehujanan bener teh wae kot. Janjian geuningan datang malam minggu wah kuncar teh wae kot apa kuncar? Ono kuncarnya waktu kunjung careuh. Waduh. Heeh. Bener geuning janjian ibu geuningan jam 5 sore. Yayang kene baheula mah. Aya nu geus kolot bapak sia teh. Baheula mah yayang ditunggu ya di tempat biasa napun tangkal asem. Nabila anti hujan angin dodar gelap ibu saya tempat kengiuhan sanajan awak rancucut teu paduli lajeun deui bener dapat ku sabab aya rasa cinta ngobrol paduduaan hanapun tangkal asem bari digomrong reungit hareupeun tai ucing tai domba da teu kageu teh bener teh Bu. Naon sababna? Sabab dina hati aya rasa cinta yang sangat begitu besar terhadap
terhadap manusia terhadap manusia yang sangat dicintai. Betul tuh Bu? Leres tuh. Pan ku sabab aya rasa cinta mah Bu kabogoh itu teu kaame. Bener Pot. Kabogoh keur ngobrol kaduduan dina kursi ge biuk na kursi da canggol merenang tuh mah. Kursina ngenyot teuing. Jadi urang. Oh geningan Pot kabogoh itu. Waduh. Pot. Jika ban kempes gitu. Lain Pot datang deui nenen. Benernya Pot geunah jadi ustad teh ieu 1 jam cair cuy. Ajang nenen datang. Meta digentian mun meta dibawa deui. Atuh padahal mah jangan si cepot. Oh, bener. Mesti bagus. Balik deui lu. Kuras kusabab aya rasa cinta mah kabogoh itu oge teu kaambeul leres teu. Eta kabogoh itu. Neng, eta naon neng? Punten neng bobos. Punten neng entut. Eta kita yang malam buka bogoh. Ya Allah ya Rabbana kusabab cinta yang sangat begitu mendalam terhadap seorang kekasih. Pok na cek kabogoh na kieu. Neng, punten wios neng dak entut neng ngaseungit. Entut neng mah bagaikan Kasablanka. Nyawa mah yang ongkek. Tapi kunaon juga teu kambeul eta itu sakitu bauna. Kusabab dina hate aya rasa cinta yang sangat begitu besar terhadap manusia yang sangat dicintai. Leres. Begitupun urang wae ko cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Kangjeng Rasul, tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata capek, tidak mengenal waktu kapanpun dimanapun. Lamun bener urang cinta ka Nabi, yuk urang muludan bener. Leres. Urang korbankeun harta urang demi Rasulullah. Jikalau kita memang cinta terhadap Rasul, leres teu Bu? Bu jawab cing kompak, ari ibu cinta teu ka Nabi. Mahabbah teu ka Rasul. Siap korbankeun harta demi Rasul Bu. Urang kompak Bu, siap korban harta demi Rasul. Siap korban harta demi Rasul. Kudu nanjang muludan sabaraha. Lain yang mikir. Cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, cinta. Kudu nanjang muludan sabaraha. Poin. Kempes langsung jadi tanya hitungan. Ibu dina pesa aya duit 5.555.500 perak. Datang panitia muludan ke katrok lawang kanto imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon teh? Lain pandi Gang Pala teh deakeun muludan. Abu balikna di Cianjur, kasep teh. Mahal euy. Bukituna sajeureun sabeunyereun mobil bade nyumbang kana muludan. Jawab ibu kumaha? Dina pesa aya duit 5.555.500 perak. Nu dibikeun nu mana? Nu mana? Eta buntutna. Mun perakna majankeun teh cinta ka Nabi. Dina nalika harta ibu dibutuhkan jang muludan, kok urang ngekeket mengkel buntut kasiran mereka kecap jahe. Korek. Berarti cinta urang dusta. PHP. Apa ini PHP? Dicing ini tong apa PHP lah. Ya Allah. Ayeuna urang di sana itu ditanya cinta ka Nabi, cinta ka Rasul, cinta. Lamun bener urang cinta ka Nabi, Bu, lamun bener urang cinta ka Rasul, Pak, kita siap korban nyawa apabila nyawa kita dibutuhkan oleh Rasul. Benar? Leres tuh Bu. Cinta ka Rasul, cinta ka Nabi. Jawab sing kompak, siap korbankeun nyawa demi agama Rasulullah. Siap korban nyawa demi Rasul. Siap maut keur muludan. Bom. Ini kuat sore kusak pae. Ya Allah. Atuh Ustaz, nenek manampi jadi jami harus pakeun kumsat paham yo kau haragap tayana teh semplek nincak semplak itu salah ka dieu lain. Nenek mah dibeber-beber oge kala kasobek Ustaz. Lain tah hayang ngorbankeun harta, lain tah hayang ngorbankeun tenaga. Nenek jangan putus asa, Abah kamu putus harapan. Urang masih keneh boga lisan, sedangkan bukti jalma nu bener mahabbah ka Rasul. Bukti jalma nu cinta ka Rasul, lisana teu eureun nyebut-nyebut nami Kangjeng Rasul. Dalam artian jalma nu cinta ka Rasul tara eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Gampil tuh Bu. Gampil tuh Bu. Kosok sholawat antara
Loba kene sholawatan atau napi Facebookan. Nah jawab ya. Ibu cinta ka Rasul, cinta ka Nabi. Loba kene sholawatan atau napi Facebookan. Loba kene sholawatan atau napi SMS-an. Loba kene sholawatan atau napi WhatsApp-WhatsAppan. Jika na orang mawa epot tibatan sholawatan. Loba kene Facebook, tibatan sholawatan. Loba kene WhatsApp, tibatan sholawatan. Loba kene SMS-an. Loba kene SM sang tulung tung 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 wow. Allah ya Robbana bajar genting aku cinta ka Rasul. Ternyata barang ditanyakan bu cinta ka Nabi, cinta sok sholawatan tara. Loba kene sholawatan atau Nabi Facebookan. Benar bu, survei membuktikan ayo nama bahkan ini umur 70 tahun boga akun FB. Bener wae pot di Cianjur mah ini umurna 70 tahun sampai terdeui hirupna ge. Eta make jeung boga akun FB wae pot. Bener ngaran akuna teh lieur aing teu ngarti wae pot. Ngaranna teh geuningan ujo. Oso hitu hantu hitu ya. Oh aing ge lieur nya tah. Ditanyakeun ka babaturan nya teh dibacana naon? Geuningan dibacana teh si cantik teh ya. Eta ini gaul ojo. Eta nulisna so hitu hantu hitu ya. Oh. Isuk-isuk nini make jeung hayang selfie wae pot. Oh selfie nanti make kamera genep 12. Pakai kamera jahat pak. Isuk-isuk langsung geuningan edan gelis deui. Tadi edit langsung update status isuk-isuk ka pace book. OTW sawah. Geus eno agung eta nini update status OTW sawah ngarambet. Semoga berkah menjarkan teh. Ya Allah, aya nu kitu. Aya nu sok Facebookan aya. Urang mana? Pamajikan saha? Leutik loba. Amit-amit min ahli pace bohong juga ayo. Ade ojo. Bener Pak survei membuktikan urang mah pamajikan di mah ojo geuningannya. Salaki keur geuring lain di ubaran we pot. Ya. Eta salaki keur kakan muriang. Pun muriang nih. Oke beri. Eta ka pamajikan anak. Ma atuh mun panglepon ke dokter ieu bapak teh pan muriang. Kela kodong pa urang nyoba HP na. Eta salakina geus bunga da mureunna nek di nelpon dokter. Si ontohot. Panyaterek nelpon pidan kakah ngajak eta. Oh papa kodong selfie ulah. Sok bapak ieu gaya. Eta salaki geuring kita gaya. Langsung dipoto wae pet salakina. Langsung update status ka pace book. Eta jokina eta statusna geuningan mohon doa dari semua sahabat FB. Suamiku lagi muriang tingkat tinggi. Semoga dia cepat kojor. Tolong gitu mah ya Allah, aya teu wae pot di dieu nu kitu. Aya teu? Teu aya di mana? Teu aya nu ngaku. Oh ya Allah ya Robbana kadeah bu. Bahkan aya nama ku aneh-aneh na zaman geus zaman edan min akhir zaman tere hancur di alam dunia ngadunga geus lain dina tempatna pan ayeuna mah ngadunga teh dina HP aya nama ujuk utak utik HP budang sare HP rek dahar HP bari ngahuap HP geus dahar HP rek kacai HP arek mandi HP beres mandi arek molor budang molor HP eno segala rupa teh kana HP bahkan keur sujud oge eno mah HP status. Maaf ya aku lagi sujud terakhir rupa-rupa gayana teh keur ngelel. Oh teh jiga gogong. Ya Allah geus rupa-rupa wae pot Gusti yang lagung sagala rupa teh kembali kana HP kade aku ngadua mah tong dina HP. Ya Allah suamiku lagi gak kerja, berikan dia pekerjaan. Nah sampai ka ijabahna tuh utak-utik matak survei membuktikan wae pot rumah tangga hancur ieu gara-gara rumah Facebookan bener tuh. Bener tuh banyak rumah tangga yang kurang harmonis gara-gara Facebook.
hubungan suami istri kurang pati harmonis gara-gara Facebook. Oh pan salakina anger tongoy nyoa HP pamajikan tongoy nyoa ini ti inbokan geus inbokan mentang meroa janjian napun tanggal asem baituna bener matakan teh cokonya dah ngepot gara-gara loba HP jadi banyak inbokan gara-gara loba HP rumah tangga acak-acakan rumah tangga terus matak jauhilah HP sana sim kuring ngalarang ibu sing bisa ngamanfaatkeun anak da kumaha diangge nah ibu kade baheula mah disoledat lisan leuwih berat tinimbang disoledat 2 sampean ayeuna mah bahayana disoledat 2 jempol lebih bahaya daripada disoledat eta salah ngabagikeun berita bohong dibagi-bagi nu akhirna cilaka sareana uduh billah matak mending keneh sholawat daripada Facebook, mending kena sholawatan daripada WhatsApp. Bari nyusuh sholawat, bari nyangu sholawatan, bari ngising sholoproten. Manya bari ngawujud sholawatan. Ibu lamun bener urang cinta ka Rasul, ibu mahabbah ka Nabi, ibu bari nyusuh teh sholawatan, Bu. Ge diuk dina kursi, ge diuk dina jojodoh bari nyang hareupan seusehaneun ibu tinggal geus rupe nyusuh. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi sareng sadayana Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam alaika, salam alaika Habibi. Osok tara, osok tara nyusuhan bari sholawatan, osok tara, anu tara sing baru sabulah. Naon bari teh? Naon mah wik. Oke teh atuh bari nyusuh teh sholawatan ceu. Imapan lain wae pot dengan pamajikan urang mah nyusuhan kalian bari sholawatan talakah bari ku kulutus. Mending mantas ge diuk dina jojodoh bari nyang hareupan seusehaneun ngaburan budak nu panggedena. Sarujang ka dieu sakodong. Aya naon mama? Ka dieu sakodong. Deuleut ta seusehaneun. Curug da bapak sia mah geus nyaho itu usum hujan. Make calana teh ngan hayo we lepis leung lamun sok mangalikeun sabun mah da cadu bapak sia mah matak wae jadi inung nu rudet ngeusehan rudet. Rud. Aya nu kitu. Aya teu. Leutik loba. Menang ganjaran moal nu kuku mah calana salah dirajat diuleut-uleut. Atuh teu mampu urang sholawatan bari nyeusuhan. Atuh ibu teh bari we pendek budak ceu. Ibu gaduh murang kali alit gaduh. Murang kali alit teh tengah peutingkeun jemplang-jempling ceurik balilihan kokoakan. Gitu lin suara orok di dieu. Wae poe tadi dia suara orok gitu lin. Bae, suara orok gitu lin di dieu. Sanes kumaha tuh? Suara orok. Heeh. Bener aing geus nyambung jeung oge patut ya. Aja pan suara orok teh lo beda-beda ucu sim kuring kamari wae poe kuing ngaos di daerah itu tuh, di daerah Banten. Wih teh jalan Cianjur ngalangkungan asrama tentara Gadung itu eta ngareungeun suara aneh wae pot. Suara ceurik tapi aneh wae pot suarana teh. Suara ceurik tapi aneh. Hayang apal teh wae pot. Waduh, suara sae ge wae pot. Kumaha teh coba coba. Ieu tah. Uni kangarana gue jeung supir wae pot, pir eta suara naon kuruwah jeung teh dirungokeun kuing efek teh suara orang kan suarana aneh wae pot. Suara orang aneh. Oh, kieu teh suarana hayang-hayang nyaho teh wae pot. Ieu sok-sok. Kuing ngaruwas. Ibu hayang apal teh? Hayang apa tuh suara orang aneh di Cianjur terviral lucu ayeuna. Hayang apa tuh? Hayang apa tuh, Bu? Reungekeun. Cicing hodamna can datang ge. Kudu nenen heula. Bener cu haneut ayeuna euy. Ngawaro jahe ayeuna mah asli, Jo. Asli loh, asli. Tah datang hodam. Cicing kudu mamat tuh, Cu. Suara orang aneh di Cianjur, Cu.
hilang mau lagi. Dia cuma ada datang sekali itu neneknya. Gimana sana? Ruas tuh. Anjir ruas. Ditanyakan kucing kuring teh, Bu, kenapa kau balik ibu sorak na aneh, nangisnya kayak gini? Banyak orang Jakarta ada ucu. Ayo teh orang Janyur. Oh, Bangga Ustad, yang ngapunten anu kasuhun, hampuran anu katenda dari Uyah Matra TS ka Karawang. Oh, pancena bapana tentara ieu teh. Oh, kon dikandung 4 bulan kebeneran cenah bapana teh sok bagian nyiapkeun barisan. Sok kitu geuningan ojo, rencang kanan. Gerak. Tanurun cenah ka orok. Jadi tadi kate emak. Gitu jo. Allahu akbar ya robbana. Ngan Kang, kakak cacewan anu paling aneh mah kieu yo. Aya deui orok tukang kori ngeunah jo. Orok tukang kori mah kieu jo. Leungeun mata oge. Ngeunaheun teh ngeunaheun tukang kori ngan anu paling riweuh mah sinen boga orok lewe. Sinen boga orok. Orok sinen Orok teh. Soal orok sinen mah kieu ya. Kayak urang ka Karawang lah gedung. Ngeunaheun teh nya. Mani orang-orang Bogor kumaha? Ulah sebenarnya. Anggeus mah balik bae. Tak kitu aja tengah peuting terjemplang-jempling boga orok cerik kogoakan ku pek pepenek ku sholawat. Pan ibu mah tibatan dipepenek ku sholawatan kakah teu wauh itu mah ka budak teh lain dipepenek ku sholawatan eta budak sore-sore tas dimandian tuluy diwedakan eta samerok teh budak. Langsung dipangku diayun ambing panyate heueuh we rek dipepenek ku sholawatan dadak sakala pan ibu mah poho ka anak langsung ditewak dipangku diprong we ku teh eta cepet putaja ieu putaja ieu atuh budakna teh ulang-ulang eta cek budakna aing anak saha atuh aing di dieu ti mana ayo we putaja ieu Hotilatu tilaja etimuning. Ayo absen banyak merantai. Oh, hotilaja etikate etimuning. Lain di pepene ku sholawatan, cuma kau ngaku cinta ka Rasul tapi mepene budak lain ku sholawatan, lah kadua buka budak. Oh, sarua teh jeung salaki ucuk. Ayeuna Pak RT tas di kebon, Pak RT tas di kantor, Pak Kades tas di kantor, sarua teh ucuk. Kuningan komo udah keur majeuna diajar nyarita mah pikar sepeut. Pak RT tas di pasar, pan pangbeulana anu dipangku teh saha ceuk? Budak leres teu. Komo lamun budak keur majeuna diajar nyarita mah Bu, pikar sepeut geuning barang brai lawang pantong muka dipapagkeun ku budak anu keur majeuna diajar nyarita refleks tinggal lisan urang kanu jadi budak. Kebuta caa ieu. Putaja ieu atuh budakna teh malan jeung budakna anak kecil puas ya dibalikeun ka budak gombal atuh deui Allah tetapi wae pot lumayan teh ubar pasea wae pot nonde ubar pasea jeung pamajikan ngomong cadel teh engke buktikeun ayeuna ku wae pot geus balik di pangajian balik di muludan kasampak pamajikan wae pot teh irungna naon teh diwirna nyung bapanonna nyingsat teu beunang ditanya oh cok wae pot teh mamah kunaon teuing karajang mah aduh tong camrut ih sorry lagi gamut tak wae pot heureuh ngan tanami HP wae pot cara ieu cara ka budak
Oh gitu cenah. Anu geus dijajahkeun kuing dieu epot. Oh iya. Tah lamun pamajikan epot kasampakeun Cameruti, mah sampeurkeun ku epot. Campurkeun, tah geus disampeurkeun tunjuk ku epot. Ceuk ku epot ieu heput taca ieu. Oeng-oeng anyun. Insya Allah epot bakal suri, bakal mudah-mudah. Calana ge bakal moros we. Oh katincak. Tayana dibalik misalnya aya ibu baru caroge ibu teh kumisa dibalik jadi kena tarang. Tubrang ditanya bojo, bapak kunaon yang mikir gitu teuing? Sorry lah, teu haraya aing ngomong gimana. Bapak tuh tong gitu ih. Teu haraya. Taku euceung reuyan. Sarua aja dieu ka budak. Sampeurkeun ku euceung saraki euceung nu Camerut teh, sampeurkeun salengkah, dua lengkah tong jauh teh si kebrus. Geus deukeut ka salaki euceung anu ka Camerut, tunjuk ku euceung. Eput aja ieu. Oeng-oeng ideung. Insya Allah euceung geura salaki euceung bakal nampiling. Ya Allah ya Rabbana, kembali ke jadi kalau kita memang cinta terhadap Rasul, cinta ka Kangjeng Nabi, lobakeun sholawatan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Habiballah sareng ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad Muhammad sok sakali deui anu hayang syafaat Rasul anu ngaku cinta ka Rasul sasarengan maca sholawat ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bang Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana ya Rasulullah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Ramana Sayyid Abdullah ibn Siti Aminah Ramana Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin gajah dibabarkeun di Mekah wengi Senin gajah ya Rasulullah ombak sadayana ya Habib Allah ya Rasul
Muhammad ibn Abdillah Muhammad Muhammad ibn Abdillah Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan awasan sholawat nembe masing janten tanda cinta urang kakangjeng Nabi Muhammad sing bagja bu da moal aya alam dunia moal aya satung kebaning langit sakangkarakaning jagat jeung eusina lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi moal aya alam dunia moal aya alam dunia moal aya satung kebaning langit sakangkarakaning jagat moal aya urang sadayana moal aya nini-nini moal aya aki-aki lamun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi laula kalamah khalaqul aflak saur Allah jikalau dan seandainya kaulah teu nyiptakeun anjeun Muhammad lamma khalaqul aflak yakti kami muanjeun alam dunia jeung eusina. Jadi alhamdulillah Allah parantos nyiptakeun Kangjeng Rasul sabab sadayana kajantenan anu katingali ku urang nu aya nu teu aya nu gaib jeung nu teu gaibna diciptakeun ku Allah min nuri Muhammadin tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas jeung munasabah urang sebagai umatna datang waktu kelahiran anjeunna memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan punya urang sadayana masing kalebetkeun kana golongan jang anu cinta ka Kangjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun Ibu. Lanjut. Jud. Nu kadua. Urang sadayana ngaleutkeun ka ngabandalut umat-umat nyatang pinang sumping kahipat tempatan tujuan nu kadua na rek naon deui rek nyonto kana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang teh ibu rek nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi rek nuturkeun budi pekerti Kangjeng Nabi sabab dina diri Kangjeng Nabi aya suni tauladan anu kacida saena Kejelas ibu bapak dina Al-Quran taroskeun ka para guru simkuring Allah ngadawuh dina Al-Quran A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maca buat mana cicing? Tuh, ya sama itu gagal fokus. Balikan deui poe di mana-mana aya asma Allah aya jenengan Allah Al-Qur'an dikumandangkeun pek epot teh dikir maca lapad au bade moal dikir wae epot bade nah ku simkuring wae epot dikodean namun panangan simkuring can ngepeul wae epot dikir tong waka eureun siap wae epot siap awas perjanjian wae epot siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kau yang berjanji tapi kau yang mengingkari Pak Epot? Aduh enggak boy. Oh enggak. Ini kan coplok kok ya. Ngahaja wae Epot bisi wae Epot galuh panyawat eungap kurang gang pala bisi garaduh panyawat eungap ngajak kusim kuring di panjangan ameh calalag. Are nu garaduh panyawat eungap aya. Diduakeun kusim kuring ibu-ibu bapak-bapak yakin ini nu garaduh panyawat eungap diduakeun ka singgeura pararae. Oh penyakit nah dan angus Pak didikir laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rawajan tuh Pak Epot iya ada buku hikmat mata pantas Pak Epotnya ya pepatah mengatakan dengan agama hidup akan menjadi terarah benar betul dengan ilmu hidup
Indah. Dengan seni hidup akan menjadi lebih Indah. Alhamdulillah. Bacaan Quran dialunkan dengan seni indah karengeuna leres teu wae pot. Sholawatan make seni raoseun teu wae pot. Indah. Nyanyi make seni raoseun teu wae pot. Bahkan adan make seni raoseun teu wae pot. Siap. Ngan kade wae pot ulah gagal paham. Nah, gitu. Bisi abong kena cek ustad Al-Quran kudu make seni jelengkeun wae pot ngaji tapi senina seniwen. Kumaha kitu saudara? Salah kaprah wae pot. Kade ulah abong kena cek ustad anon teh make maca Quran kudu make seni. Der senina teh pahili nyalen rojeng nu sejen. Wae pot teh rek salat subuh kebenaran jadi imam. Waduh. Nek maca surat Al-Maun arwah teh geuning wae pot. Ya. Penting inget di Ustad Arjuna ti Cianjur cenah maca Quran kudu make seni aing seni naon ieu. Dawing mah teu pernah masaan tren. Wah, nu penting mah ngeunah karungna we lah cenah. Celengkeung wae pot coba maca Quran. Jadi imam kan ini. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung aja surat Al-Maun. Bingung aing mah kalakam naon cek wae pot. Wah, bae lah penting ngeunah karungna ku makmum. Ara'aitan ladzi yukallibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mudah untuk menahan ada kubu bisa ujo mah siapa tuh bojo kena makmum teh gitu menurut anda. Jadi seni nate wae pot lain seni nu kitu tapi aya aturanan. Ieu mah pamuda gang pala puting cuk dina pengajian cek ustaz maca Quran kudu make seni dar malam Jumaah maca surat Yasin deui. Salah deui wae deui cuk. Eta maca Yasin celengkeung pamuda. Yasin. Wal Qur'anil Tunjukkan padaku. Oh, jadi katinya demeunang eta mah sul anak teu aya aturanan. Eta pareung ku Pak RT Gangpala deui. Adan ieu mah ucuk. Make seni adan cebutan adan dengan seni akan menjadi indah karungu nangan sanina teh salah deui wae da teu masantren Pak RT na urunan. Pal bahaya ala sholat ucuk. Biasa asyhadu alla ilaha illallah normal pot. Ngas pal mincak haya ala sholat bingung. Ngahulang ngaragaman olok mata si motor aing kudu lakam naon lah paduli nu penting masyarakat ngeunah kadang ada lain. Hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah hayya 'alal falah aya ala bala tone wah dibaledog sama cek masyarakat. Jadi nu mana lagang napot aturan aya aturanan masyarakat Quran jeung laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mana wallahu alam bi haqiqatil umur laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah geus aya dina diri Kangjeng Rasul uswatun hasanah contoh suri tauladan anu kacida saena keur saha keur urang sadayana sebagai umat atuh simpulna bapak simpulna ibu tas dan teh urang teh kudu nuturkeun akhlak Kangjeng Nabi kudu bisa nyontoh ka Kangjeng Nabi ulah akhlak teh mungkin hancur. Foto kaharti kuat muludan unggal tahun diayakeun muludan unggal usum diperingati tapi kunaon akhlak manusia mungkin dia mungkin hancur mungkin dia mungkin bejat naudzubil cacak-cacak muludan diayakeun cacak-cacak kerajaan diayakeun komo lamun muludan di Allah lah di Allah cacak-cacak muludan diayakeun akhlak manusia mungkin dia mungkin hancur mungkin dia mungkin bejat lamun di eueuh kasalaki angger ngalau bokolot biwir nyung panonying ajarkeun teh tas mulut jalan-jalan eta kabanjaran cemimin aya cemimin lain mimin urang dieu mimin Amerika
alikan deui jalan-jalan eta ka Banjaran Cekokong aya naik taksi ka hujanan muludan anggar muludan cemiming kasalaki anggar ngalawan aya nu kitu aya nu tos muludan anggar pegolotot aya nu sok pegolotot aya nu mana jelemana da katempo nu sok pegolotot kasalaki make tiungna ge nyengsong aku tong di omekeun jadi kapanggih wae ge oh rumah salun wae kot di omekeun komeana ih amit-amit akang sok ngalalawan kakang kapanggih sia make tiungna ge nyengsol nah anu bageung mah dan lunas geus lunas tong dijawabnya nah makanya eueuh tas muludan mah eueuh kudu khidmah anu jadi salah ieu mah lain nu epot pamajikan urang mah rata-rata ada uang abang sayang enggak ada uang abang diten piraku sapoe rosiko di dapur ukur 1000 eta ka salaki oh cuma pan beda ari salaki kalau duit mah paepot resep nyawa epot lamun urang terbaga di pamajikan teh seuseurian uyung ayang bahasa ge wae pot jadi cadel jauh kene pan salaki tas gawe di Jakarta angkarebo ku babawaan duit markis dina kantong tangkus ngajingjing jauh kene geus digupayan Dedi meni Dedi langsung digabrug geuningan eta babawaanana di cokot teh panyakrek ngagabrug salakina eta we dina kardus sarua teh wae pot jeung pamajikan uing cukuran mulut pilih mulut bager seri we da setoran gede ngal penting atuh bayangkeun ojo badag matak tengah penting bayah kumaha digaeukeun gudang teu hawa duit ojo jam 2 jam 3 diketrokan assalamualaikum aduh ngarecat langsung waalaikumsalam atas uih aduh Gusti langsung teh jangan hatiana ge langsung dibuka ke lawang panto hari barang dibuka ke lawang panto si kehet panjang tengah jaksa salaman ayo mah cok ayo naon dina kardus etang dipeulaan teh kardus da biasa meurung balik ngaji di bahanan kardus ku panitia matak ayeuna lamun teu di bahanan kumaha lesan yang ka pamajikan kita mudahan pamajikan ngajak salaman assalamualaikum waalaikumsalam atas uih eta geuning eueuh biasana sok aya eueuh panitia akan ngampura ieu mah tulungan we uing tulungan aing bisa dicarekan ku pamajikan tanda bukti yang ka pamajikan itu mun disangka kulit ojo gitu kan itu biasa usina teh apel 5 kilo ramutan itu sakarung can kaduna can teh beda nu sabulah di mah itu da kardusna badag bulu TV memburah kang oro ya campur jadi bahaya nenek aing mah ya Allah ya Rabbana jadi kita rata-rata Pak pamajikan urang ada uang abang sayang nggak ada uang abang ditendang beda aja ke loba duit ngomong ge cadel masalah itu berbudak kita aya anak ya ti abi teh ono idang masalah kacida ya Allah aing ge lieur balik aja ono idang naon teh ono idang abi teh sono kacida ngomong ka tadi ono idang pan akang pedalila teuing ka warung ditatanyakeun ka RT coba ngiraguna teh Pak RT ningali carogi abdi teu di tas magrib can uih wae sok sieun nyimpang ka imah anak coba eta tegung jelas sim kuring teh datang eta meni darah-darah rede teu da duit loba keneh urunan ada mulud aya anak eti ami-ami euing pan abdi teh ibu mi alila nya hujan agung ieu aya uing aing jadi lieur cok nyatur mau pamajikan disampakeun bangkongna jadi cadel naon teh anak eti bahasa Arab di mana teh
kanembalan langsung wah hampura teh ka mana wae sih laki-laki teuing pan di bumi teh ngalira coba hujan agung sieun sieun jurig oh gitu terjemahanna teh geuning ojo tuh jadi uing ka bawa etan di tengaranna kagok hampura neng pan teh etel oko edeung oh tuh kepalang edan tapi kan penting jadi gelo kabeh tungtung ojo ada coba majikan mari butak-itak euy neng ieu entan atuh entan atau entit kira cok neng sedang naon entan atau entit oh ya bujal atau saweti oh ka bujal atau teh beja ka salaki ya keur loba duit mah ai salaki keur beak duit usaha bangkrut cuaca mendadak mendung cuaca kembali biwir nyungcu panon nying pas salaki popolot dangah hingga kebo yo tak biasa jo kembali ke laptop bapakna jadi bapakna asana AA jadi bapakna henteu we bapak sia bapakna deuleut ku tatangga saya mobilna geus foto motorna geus foto deui sia mau kahayang hirup teh komo tadi mas teh keur muludan di Gampala aya ke tengah sabelah diuk mah tungkul kan ke tengah-tengah make tungkul hayang nyaho teh maneh make kongkorongan 15 kilo aya aing rumah tangga jeung akang geus 7 tahun lilana lu kemajuan lu ganting oge ku sabelah kang dan sabelah mah digadekeun ku maneh jang meuli eupan. Da maneh Pak Banteng musuh bae teh musuh. Mata kerudat rumah tangga teh kemajuan mulai saat ini Pak kita bisa ranjang. Jangan kata salah enggak bisa ranjang kok nek kuat ya. Ya Allah ya Rabbana Pak aya teu pamajikan sok model kitu ka bapak nyangangan popolotot aya teu. Aya teu. Saeutik loba. Anu sok maca can kasalaki hayang rumah tangga dina kemajuan aya teu. Babari Pak, lamun pamajikan bapak ngadat ke bapak rumah tangga yang maju tas mulu dan bapak tong wakasare nyariin roda 2 meter ke 1 meter sing badan teh isu-isu gudang sare pamajikan bapak tong ngasina ka pasar hanjatkeun kana roda. Dicinanya ke pamajikan bapak, Pak kenapa kok saya ditunggangin kana roda? Bapak hayang maju lincah teh. Oh dorong ku bapak ku diuhur ka anak ku diuhur balik sapoe. Lieur sia. Matur hayang maju ngajarkeun teh. Nah, kade ah heuceuk. Bu, jijing Pak, bapak-bapak jijing dibangunangkeun kuing langsung aja di ibu aya malah. Sebala teh sok popolotot teh kasalaki teh. Bu, hei, lain nyalangi malikir. Bu, jawab, Bu. Woi, deui. Ayo mos kami di etan yo. Ibu-ibu, hei, Bu. Hayang ka surga tuh. Babari keur ibu mah saat kasalaki tungkul kana parentah menjadi salaki parentah menjadi salaki teu mengkol tina aturan Gusti Allah. Insyaallah ibu bakal didamel bidadari surga Gusti Allah. Amin. Ya Robbang dengan satu syarat tauhid mah kasalaki nurut tungkul anu jadi salak tumungkul hambari ka jemping pertela sarapati dening ajrih aningali tuk langsung ibu teh bungahkeun salaki teh rumpuyuk naon rumpuyuk di dieu repot rumpuyuk naon di dieu lain pan ari bahasa Sunda mah aya mimitina lamun gog nagog lamun jung nantung barabat lumpat gadablog kapuh rukutuk minum repotnya minum nek ngising aduh beueur ari ngalakuy sare ngalakuy sare nyamal ngalakuy rumpuyuk nyoh di payuna nu jantan carok cetek ieu teh kasalaki teh dari di seperti ke gusim kuring dicontohna mereka harti kudu jelas jeung uing mah eueuh tah rumpuyuk nyoh di payuna nu jantan carok ge ieu tah diuk masalah jeung uing pasinen kudu sarua ya hayang ka surga turun aluing ieu tah tungkul tumungkul hamari ka jemping pertela sarapati dening ajrih aningali keluar salaki aja teh kakak lamun nak nyebut kakang gitu ge ari di dieu kacaroge nyebatan naon aya aa bebek aya bebek aya bebek buat aya bebek di dieu gua euy nyebut bebek kacaroge oge ngan pernah kudu munasabah jeung kaayaan ulah cara ditatangga tetangga simkuring ditaruh di simkuring ari salaki keur ka mana Kang Ustad si bebek mah keur ngarit enya bebek ngarit
Mau balik deui lah, apalah arti sebuah panggilan. Balik deui tadi. Biasa we nu usum nu biasa akang. Kakak. Nah, kitu ce. Kakak. Sorana kudu sarua jeung wing, Ce. Mun teu sarua gugur ka Cikalong. Mah rokok sampurna mil saselop. Heeh, da ku panitia ka diberi sabungkus, Ce. Heeh, balik deui. Biasana wing mah saselop, Ce. Teuing dina kardus suka sawareh deui. Ah, ngacaplak kita. Balik deui, Ce. Kakak, anu kasep pilih barat Arjuna gagah kalahkatan Gatot Kaca. Ketemolan ku bapak teh. Opan Gatot Kaca. Aya daun pojo akang nu gelis kawanti-wanti edah kabina-bina. Ya papayun amparkeun korsina asongkeun nenena. Oh, cek akang teh kitu tuluykeun ku Ce. Kakak, aya naon mama? Nyangakeun beheung-teun ti koro-korokeun. Ti handap saya pas dampal jeung roromeheun-roromeheunana. Ti luhur saya pas rambut jeung ketome-ketomena ti gigir sakuring cingir di tengah saya aya mangga nyangakeun kanggo baca Pak, lamun gaduh bojo model kitu. Ibu pernah Pak jawab singkom Pak kami areraeun para tersangka ye. Pak pernah dan pamajikan bapak satungtung bapak nyunyuhun sirah nu ayeuna masrah ke jiwa raga ka bapak sebagai seorang suami pernah dan Pak jawab singkom Pak. Ruheukeun cate acan. Ya Allah ya Rabbana. Tadi hayang teu ka surga Bu. Babari ibu mah asal menang ridho tidak jadi salaki insyaallah dah wala jannah alhamdulillah. Maaf ibu maaf besok sanajan ibu sholat na unggal waktu sodakoh na tara kaliwat umroh na unggal tahun sabab loba duit puasa sunatnya gitu kene tapi agung pangapunten Bu jangankan 1000 kali jangankan ratusan kali Bu sakali we ibu molotot nembal kalau jadi salaki maka ganjaran ibal ibu eueuh nanaonan dilebur ku Gusti Allah maudhu rungu maka salaki juga naik nahakan mata koki cekio getong dagang sebelah jadi we rugi ketengus macikur teh mahang minggeus eureunnan dagang sebelah teh geus akah muncrut masyarakat teu mawaro da sia Masarudin eta kasalaki model kitu cari tanah hayang ka surga cari tanah sok tolab mau cari tanah sok minang pengajian tapi kasalaki angger ngalawan berat ladang ibadah ibu nah naonan dilebur ku Gusti matak singawar untung Bu kang ibu-ibu mah nah belah dia lah imah ribuh teuing belah dia ya lain aja belah dia mah saroleh carijing dari leksuri baladna beraya limaan jadi ini kabeh nu belah dia mah mafia untul tabar rewong nu belah dia ya soleh juga na Bu Bu ada ya mah kah jangan belah dia mah tinggal dia Bu ayo dan euy amit-amit ayo ngimpi naon penting tadi diriung kudu kieu ya Allah ibu ayo ka surga Bu alhamdulillah ibu uningat teh hajar aswad Bu uningat teh hajar aswad uningat teh hajar aswad apal henteu hajar aswad di pandibere bahasa Cianjur ngarulang uningat teh bahasa hajar aswad apal henteu hajar aswad apal jadi aing kudu edan di dieu beunang lah orang make bahasa Bogor rame heuras nah ibu mah resep nu heuras digana ibu hayang ka surga hayang apal hajar aswad apal di mana hajar aswad ajana rupana kumaha hideung hayang da itu hayang ongkosna mahal murah saurang umrah 25 juta cuy ayeuna lamun duaan 50 juta jeung salaki mahal cuy tapi keur ibu-ibu mah aya keuntungan luar biasa Bu saur keterangan ulama Bu keur ibu bapak-bapak teh bogaeun ibu-ibu mah kupingkeun Bu dina keterangan ulama tawarkeun kepada guru simkuring dina ukur ulejan diuningakeun Bu ketika seorang istri
Apa? Bahasa dia apa? Dina nalika hiji awewe nyium tarang salakina. Apa tarang? Lu tang nong. Ketika seorang istri mencium kening seorang suami, maka ganjaran aku herareuneukeun lamun hiji awewe nyium tarang salakina, lain tarang RT lain kade. Bisa lah aing mah, kebalik timur dan RT diuber. Dina nalika hiji awewe nyium tarang salakina, maka ganjaranana sarua jeung nyium hajar aswad reungukeun. Kata ibu-ibu ngaderak mah ulang ngarang gambar ngolong mata cimeun. Kabeneran tarang salaki aing geuneuh. Kan hajar aswad teh hideung. Tarang salaki aingnya geuneuh. Itu dia hajar aswad. Tak ibu tas muludan tong dililahkeun deui ibu. Balik di muludan ibu tong asup ka kamar pasampak salaki keur diuk na kursi itu. Diuk juga. Tarangna kasebrot neon. Herang. Si cepot mah ulung tajang awang mengwaing. Cicing we apa cicing lain orang ibu-ibu repot lah. Oh benar. Kata jok ibu-ibu, wah ingat jok Ustaz, ketika seorang istri mencium kening seorang suami, maka ganjaran asal wajah nyium hajar aswad. Iya hajar aswad aing. Ku ibu tong hilangkeun jeung langsung bayangkeun meh hareupeun teh asa hareupeun Ka'bah. Langsung ibu angkatkeun dua leungeun. Sabola, jok ibu, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Atas salah gitu aku tuh nggak jelang. Oke, pamajikan aing kunaon jadi error. Hayang tuh tubuh keganjaran nyium hajar aswad bu. Arek bisa hiung mah. Arek mah. Lu mah bapak-bapak arek dicium ke balik timur udan. Malahan mah bu kupingkeun bu aya hiji keuntungan deui luar biasa bu. Ketika seorang istri mencium kening seorang suami, sekali nyium maka 70 dosa dihampura ku Gusti Allah. Reungkeun. Sekali nyium 70 dosa dihampura ku Gusti Allah. Sekali nyium. Baik. Woi. Sekali nyium. Sekali nyium 70 dosa dihampura ku Gusti. Lamun 2 kali 140 dosa dihampura ku Gusti Allah. Mun 3 kali sok aritung 210 dosa dihampura Gusti Allah. Komo lamun nyorok cok teureun siap beak. Lumayan jotas muludan menang-menang tarang lah. Da ngaji mah osok kumingwan oge ku haji ku kiai awing mah ngahibur we urang dieu insyaallah baru hutang ada poho penting ayeuna lah. Ge balik ti muludan teh coba buktikeun amalkeun ilmu teh. Balik ti muludan ibu tong wakasare ajak curhat ka salaki. Buruan salaki teh. Bapana ka desa Bodong ih. Aya naon mamah ieu teh tara-tara. Ka dieu sabodong orang ngobrol, aya pi obroleun. Ngobrol naon ieu teh jarek leweh sia mah. Akang, aya naon mama? Hari tadi aka pengajian henteu. Nya eta henteu. Oh, da sia mah kadua hirup teh. Paparihun teh mingguan minggu utara atuh tahun sakali muludan mah hadir. Hayang nyaho teu maneh. Naon gitu. Lain sih tadi di Gang Pala aya pengajian Maulid Akbar. Ustazna teh Kang di Cianjur Kang, kasep teh Kang. Yang ora kene pokona malah jeung maneh mah jauh. Maneh mah nyahi dong. Goreng patut. Oh, dari sia Kang ngajak pasea ieu teh. Lain akang lain ngajak pasea serius akang teh wani diriungkeun Kang kasep kene ustaz jeung maneh Kang. Geus burukan geus beuting geus tuluy maneh sare. Naon atuh? Lain Kang kieu. Tadi Kang cek ustaz meni ngengkrek teh Kang ka kuping kene kana anon teh kana mana sanu bari masih kena nyelap kieu Kang. Kang dari teh ustaz teh kieu Kang. Kang cukup tadi Kang kieu, maka kewe nya bisa diburukeun. Lain Kang inget kana gosa Kang. Masyaallah ngalawan ka Kang. Ngaburukeun teh geus beuting. Jadi aing kabawa sedih. Kang kieu cukup tadi Kang.
Ketika seorang istri mencium kening seorang suami kang sekali kang ganjaran teh kang bayangkeun ku akang cukup kulut di hampura kang ku Gusti Allah kang sakali nyium eta teh kang mangkani rumah saya imah akang loba dosa kakang loba nganyuk teu bebeja itu tiung kang can lunas eta harian panji kiri ditancan lunas kang rumah saya itu loba dosa kakang mangkani ari rek tobatnya itu bisa tobat ka Gusti Allah ngareungeuk ustaz asa ku kabita sekali nyium 70 dosa muruluk rek nyium akang we ayeuna mah oh eta mah alasan we sia mah yang nyium aing meureun lain akang jujur oh ari kitu nama geus sok tahu lamun salaki ibu geus ngawitian lamun carok ibu geus ngaridoan tong dililakeun tewak salaki ambil kudu gerobak tewak sing pangeuh ngebedaan meungpeung aya tah geus digerobak bakut teh kucer blatuk cenah sada pundukna tah geus beunang geus katempo sasaran pertama sasaran utama tong dililakeun cium mi HP euy tong sakali mi HP meungpeung beunang corok tewak bakut teh kucer blatuk nepi ka subuh gituan beak kagos ari hampura ku Gusti insya bade moal masih moal hayang teu dihampura dosa arek moal nyium tarang si akang arek bener arek ingat langit dan bumi menjadi saksi takang balik timuludan kang ke dagang langsung aing boga tanaga jeung jagang teh langsung begitu datang ka majikan tas dibangajan kita kang bararade bade hajar aswad ya tungtung jadi gelok kabeh ya Allah ya Rabb teraskan ya Bu mau capek margono marko sawios serak wios wios pae aing wios pae na panggungnya Bu atuh ustad teu mampu nyium tarang salaki mah ustad era ku budak geus gardek budak teh mana teu diseuncerikeun ku budak atuh teu mampu nyium tarang nu jadi salaki make seseungitan atuh hareupeun salaki teh ulah bararau ieu mah lain kang repot pamajikan urang mah geuning ari rek kaondangan kakarasa kali diterapkeun nya oh dangdana geus dirujam teu anggeus maka tiung oge salah tingkah nu gorong nu hidung nu bodas nu koneng bulu hiri saraya nah wa epot eta geuningan pamajikan urang mah tempo rek papanggih jeung urang belum Jumaah jeung belum Senin ih amit-amit aing mah ih kasieun bau oge ruang growing bulu kelek bau hasem make kutang simutingan oh talina pegat sabelah paling parah wae buat atas rancem ku paniti atuh tengah penting salakina gogoakan udah kacugak paniti oh cuk ari rek kondangan mah ya Allah ya Rabbana dangdana 3 jam setengah halis oge dikerok halis diganti ku sifat nepi ka nyeplet juga mah wajib mutasil itu panjang make parfum oge loba gaya logai baru menang nganjuk kan lunas ayo beli mahal beli kocok-kocok makan ge ewek gula nah ari geus jeungit panyakarek nyamperkeun salaki panyatek pajeungitan ieu rek dipersembahkan untuk seorang Arjuna tapi ya Allah ya Rabbana geuningan geus sareungit teu lain nyamperkeun jadi salaki tapi kalau kamu gak angkot leres
Beres tuh. Biasa we salaki balik di pasar bau kangkung buruk. Bagian salaki matang we akang mah bau nah. Ya Allah cari tanah ayam kasur. Dah tapi ya Allah ya Rob akhlak mah jauh-jauh. Jeung akhlak ahli sur. Tuturkeun ku ibu-ibu mah ibu-ibu tuturkeun baju Kangjeng Rasul. Apal ibu baju Kangjeng Rasul? Siti Khadijah, seorang manusia yang sangat solehah, beunghar ka binabin. Siti Khadijah mah beunghar Bu. Beungharna bro di jero bro dipantau ngalayah di tengah imah si Jabrik di pipir si Jamrong di koto non di kolong reaketan imah teh mok lauk cingko coko kebon lobak kan lebak teh kalem. Beunghar uculah Siti Khadijah. Sajabati beunghar Siti Khadijah mah geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina geulis taya babandinganan. Tapi sok sanajang Siti Khadijah beunghar, sok sanajang Siti Khadijah geulis tapi Bu Siti Khadijah teu sombong, teu sombong. Dititah tarang abantah dipiwarang taranyangang itulah Siti Khadijah beda jeung Khadijah Gangpala. Biasa we Khadijah Gangpala mah ada uang abang sayang, gak ada uang abang diten. Naudzu kan mudah-mudahan tas muludan masing jadi sosok ibu-ibu yang solehah. Amin ya robbal. Tak ayeuna bapak-bapak ge kate lah. Ulah ngarepkeun hayang boga pamajikan soleh, ari bapana teu soleh. Bener teh Bu? Tingkali ku hayang teu gaduh salaki soleh Bu. Ieu mah lain ka pamajikan teh pamajikan salah sautik suntrungkut. Pamajikan salah sautik cabuk. Pamajikan salah sautik polotot. Mulai Kang cingnya apa pemajikan Kang jujur gue simpuling paling teresep kasalakin sok kembali popolokot kasalakin karena teh kasalakin sok kembali popolokot kapa majik teresep kali akang lah singnya kapa majikan Kang itaqullah Kang izin Gusti Allah Kang sabab naon Ibu Rasul diutus ke alam dunia pikeun ngangkat derajat seorang wanita mata akang singnya kapa majikan da pamajikan akang teh gebog cau. Ya Allah, ya Rabbana Ustaz makin disabakkan di gebog jauh. Bener Bu, kita lihat gebog jauh dia punya jantung tapi dia tak punya hati. Tapi ibu-ibu bukan jantung, tapi bukan hati yang sangat lembut. Bener tuh Bu. Dicarekan salakna teh sakali ku salaki bunuhna sadaun satengah. Nyungjung teu balik-balik. Atak Rasul ngajarkeun ka salaki ka urang bapak ngangkat derajat seorang wanita karena derajat ibu-ibu lebih tinggi tibatan bapak-bapak. Ibu-ibu mah derajatna ge 3, bapak-bapak mah hiji. Leres teh Bu. Setuju tuh Bu, derajat ibu-ibu 3 tingkat dibanding bapak-bapak. Ibu kaulah wanita yang coba tuh barengan nama neraka mah. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding mengandung lagi Borojo deui. Pati kali anak-anak menyusui lalu membesarkan putra putrimu. Ibu atuh sok ibu-ibu nu ngalaguna uing nu ngamusikanana sok bro. Nengna mah sarea sok. Ibu Aduh teh. Lopan baheula mah geuningan lepot baheula mah rame ibu-ibu kasidahan teh unggal sore geuningannya. Beda jeung ayeuna. Kampungkeun mah geuning tagonian teh. Bapaknya tagonian anu tepakanana geuning halang bujurna. Tepakanana teh dumna heuh praktung tung praktung praktung tung praktung. Abi rombongan kasidah tigang pala. Badminton kon lagu-lagu Rolling Stone praktung tung praktung. Oh gitu mana dahna teh beda pan ayeuna geus aya dina kamajuan beak tagonian datang rebana geuningannya lepot geus rebana datang geuningan teh hadroh kudu datang curawis Ramawis naon Ramawis oh marawis oh geus
di dieu mah. Geus kolot di dieu mah yo marawis di Cianjur mah ngora kene. Jadi cerawis di ditu mah. Oh, di dieu mah wae kuat marawis geus kolot. Ya Allah, derajat ibu-ibu lebih tinggi tibatan bapak-bapak maka Pak singnya ka pamajikan Pak didik pamajikan Bapak wawuhkeun jeung Gusti Allah Pak didik dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab bojo Bapak yang akan dipenta pertanggungjawaban jaga di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala baik buruk seorang istri gumantung didikan seorang suami mata Pak singnya ka pamajikan dina rumah tangga pakai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan urang teh ngaku sebagai umat Rasul mata ku hasil tina dan yuk orang sami-sami tiru akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo kaum ibu-ibu tuturkeun akhlak Siti Khadijah kanggo bapak-bapak tuturkeun akhlak Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam insyaallah Pak insyaallah Bu lamun rumah tangga tuturkeun akhlak baginda Nabi diterapkeun dina rumah tangga insyaallah rumah tangga urang bakal diberkahkeun ku Gusti Allah kalian insyaallah jaga urang sadayana bakal tiasa ngariung deui jeung keluarga urang dina rahmat jeung dina Gusti Allah ditangtayungan ku syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu kadua ibu bapak hadirin nu sami-sami hadir, urang ngaliung di patempatan rek nyontokan akhlak Nabi Muhammad. Nu terakhir, urang sadayana ngalut ngeungkeun ngabandareut ngumat-ngumatnya tampinan sumping ka patempatan ngarep-ngarep syafaat ti Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan Bu, Pak, ku berkahna maulid Nabi ieu, urang sadayana nembongkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi, jaga di akhirat urang sadayana dikempalkeun deui jeung kulawarga urang, dikempalkeun deui jeung dulur-dulur urang dina naungan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan urang sadayana diangkat sebagai umat Rasul anu pangpayuna diabringkeun kana pantos surgana Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mata ibu sim kuring wasiat ka sadayana sateuacan sim kuring mungkur Bu urang sadayana kudu emot kana purwadak cening hirup urang sadayana urang teh dasar ti Gusti Allah bakal kembali ka Gusti Allah urang moal salamina hirup di alam dunia kakayaan bakal dikantunkeun imah mewah imah megah bakal dikantunkeun mobil mewah bakal ditinggalkeun ku urang sadayana Bu ya alam dunia ya alam karampian ku urang sadayana bakal dikantunkeun bahkan raga urang oge bakal dikantunkeun ku urang sadayana raga bakal papisah jeung nyawa ku urang teh bakal maot urang teh bakal waepot urang teh bakal maot waepot naon atuh nanti bangkakeun di hadapan Gusti Allah Bu jabatan can kukuh nyelametkeun di payunan Gusti Allah harta berlimpah can kukuh nyelametkeun di payunan Gusti Allah Bu kageulisan kakasetan can kukuh nyelametkeun di payunan Gusti Allah makana Bu hei nu boga jabatan ulah sombong ku jabatanana leres nu boga harta ulah sombong ku hartana nu boga pangkat ulah sombong ku pangkatna anjeun moal boga pangkat lamun tanpa dukungan rakyat bener anjeun moal boga jabatan tanpa dukungan rakyat mata ulah sombong ku jabatan ulah sombong ku pangkat nu beunghar ulah sombong ku kabeungharanana nu kasep ulah sombong ku kasepanana nu geulis ulah sombong ku kageulisanana geuning dina nalika nyawa kapisah jeung raga kakasepan kageulisan pangkat jabatan can kudu nyelametkeun di payunan Gusti Allah naon atuh nu bakal nyelametkeun di payunan Gusti Allah angin amal urang anu soleh amal urang anu dipikaridho ku Gusti Allah urang teh bakal maot Bu sedangkan ibu anu bakal terasa perih jeung nyeri dina nalika hirup di alam dunia wadai dina nalika sakratil maut nyeri kantina-tina ku nyeri sakratil maut teh wae Pak diibaratkeun ku ulama nyerina sakratil maut teh ibarat ngasupkeun dahan salak anu pinuh ku cucuk rungkang diasupkeun kana genggerong didudut disakaliguskeun jangan ulang ayeuna keung da bener Bu keung sakratil maut mah jung nangtung asa lalanyung kok nangkok asa ti gorolong bumi alam asa muter kulon asa ngadeukeutan wetan-wetan asa ngadeukeutan kulon kaler asa ngadeukeutan kidul-kidul asa ngadeukeutan kaler kesang badak kesang leutik pating gorolong nyeri ceu perih ka bina-bina dina nalangsana jalma geus papisah nyawa jeung ragana diasupkeun kana hiji alam anu kacida poek mongkleng buta rajin alam kubur ngaranna Bu Pak urang teh bakal asup ka alam kubur hiji alam anu kacida keung hiji alam anu kacida poekna jalma teh di alam kubur ngajerit maratan langit macak maratan jagat Gusti balikeun abdi ka dunia Gusti balikeun abdi ka dunia walau saatan sanajan saja we abdi Gusti menta dihirupkeun deui
nepi ka dunia rek ibadah